Assalamualaikum Baraya Sunda. Hayu urang mikawano kadaharan tradisional Sunda. Kadaharan tradisional nyaeta kadaharan anu biasana dikonsumsi ku jalma-jalma tangtu kalayan rasa anu beda anu ditampi ku masyarakat. Di dieu aya sawatara kadaharan tradisional Sunda. Tah anu kahiji aya combrok. Combrok teh nyaeta singketan tina oncom di jero. Dijieuna tina sampe anu diparut tuluy digoreng. Rasana gurih jeung eusina biasana semulada. Tah tuluy aya bala-bala. Bala-bala teh nyaeta gorengan anu asalna tina tarigu, dicampur sayur-sayuran jiga wortel jeung engkol. Ieu mah ciwang. Ciwang nyaeta kadaharan anu asalna tina aci jeung bawang. Tuluy aya buras. Buras nyaeta sajenis kadaharan mirip jeung lemper anu eusina biasana oncom. Ieu mah cilok. Cilok teh nyaeta sajenis baso anu campurana tina aci jeung tarigu. Lajeng aya rarawan. Rarawan nyaeta gorengan tina bahan aci jeung tarigu anu dicampur jeung kacang kedelai. Tuluy aya leupeut. Leupeut nyaeta sajenis kadaharan mirip jeung lemper, bedana jeung buras ieu mah eueuh eusian. Anu pamungkas aya dodol. Dodol nyaeta kadaharan amis dijieuna tina ketan, cipati jeung gula beureum. Tah sakitu cenah sawatara kadaharan tradisional Sunda teh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.